Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei barudak kelas 2, kumaha damang? Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Wilujeng tepang sareng Ibu Sugi. Dinten ieu urang diajar bahasa Sunda pengajaran 5. Hidup bersih, tur sehat. Tujuan pengajaran dinten ieu nyaeta hiji. Ngajawab pananya dumasar teks carita. 2. Ngalengkepan kalimah dumasar kanu kosakata nu tos disadiakeun. 3. Mikaweruh huruf kapital anu nuduhkeun ngaran jalma. 4. Nyieun paguneman dumasar gambar. Tah, ayeuna regepkeun nya ku hideup Ibu bade maca carita. Judulna Cara Hirup Sehat. Harita parantos tabuh salapan wengi, Dadi masih keneh cindekul di payunan TV. Kaleresan acara TV harita pikaresepeun. Tamat acara nu hiji, aya deui acara sanes. Sami pada-pada pikaresepeun, atuh kitu sareng moal aya tungtungna. Ku emana Dadi tos diwartosan, ulah sok ngabiasakeun mondok wengi teuing. Namung tara dipalire. Malah sakapeung mah Dadi sok ngagoler mondok dina sopa bari nonton TV. Tabuh 4 subuh, Bapa mulih ngaronda. Barang ningali Dadi ngagoler payunan TV, atuh regeuyeng we Dadi dipangku dialihkeun ka kamar. Teu aneh upami Dadi sok gugah rada siang. Saur emak Dadi. Dadi, gugah kasep, geura ibak, pan bade sakola. Hararese pisan Dadi bade gugah teh. Karaosna mastaka lieur, soca hese bari dibeuntakeun. Sareng awak karaosna laleuleus. Atuh hing we Dadi nangis, bari ohek-ohekan utah. Atuh bujeng-bujeng sakola, bade ibak ge ngaraosieun ka cai. Saur emak teh, tah kitu ari kamalinaan lalajo TV teh Dadi, karaos ayeuna mah. Ka sakola ge pan janten males, da awak teu raraos. Sok ayeuna mah istirahatkeun, mata kedah nurut ka emak. Atuh dinten eta mah Dadi teu tiasa miyos ka sakola, da teu raraos awak. Ku Bapa dipangadamelkeun serat kanggo ka sakola. Tah, ayeuna pek jawab pananya di handap ieu. Nomor hiji, nuju naon Dadi tabuh salapan wengi teh? Muhun, leres. Nuju cindekul di payunan TV. Nomor 2, naha emana Dadi jengkel? Muhun, leres. Kumargi Dadi teh kamalinaan lalajo TV-na. Nomor 3, tabuh sabaraha Dadi masih keneh cindekul nonton TV? Muhun, leres. Tabuh salapan wengi. Ayeuna nomor 4, saha nu ngalihkeun Dadi bobo ka kamar? Muhun, leres. Bapana Dadi. Nomor 5, kumaha kaayaan Dadi balukar tina nonton TV nepi ka peuting? Tah, muhun, leres. Karaosna teh mastakana lieur, socana hese bade dibeuntakeun, sareng awakna ge laleuleus. Cobi ayeuna urang lengkepan kalimah ieu sasarengan nya. Tah, Ibu gaduh 5 kecap. Nomor hiji aya kecap ngepel, nomor 2 sasapu, nomor 3 runtah, nomor 4 kerja bakti, nomor 5 kotor. Tah urang lengkepan kalimah-kalimah ieu dumasar kanu kecap anu tos disadiakeun. Nomor hiji, Agus keur ... lante buruan imah. Tah urang lebetkeun kecap anu nomor hiji ka kalimah nu nomor hiji ieu. Janten, Agus keur ngepel lante buruan imah. Nomor 2, Rina jeung Yadi keur ... ruangan kelas. Urang lebetkeun kecapna. Rina jeung Yadi keur sasapu ruangan kelas.
Tah, mangga nomor 3, 4 sareng 5 kuhidep tulis dina buku masing-masing. Tah, ayeuna urang diajar mika weruh huruf kapital. Huruf kapital teh sok digunakeun pikeun ngamimitian nulis ngaran jelema. Huruf kapital oge sok digunakeun pikeun ngamimitian nulis kalimah. Pek titenan kalimah di handap ieu. Sapedah engkus awis. Tah, kecap sapedah aya di mimiti kalimat. Tah eta kecap sapedah payuna nganggo huruf kapital. Teras engkus, engkus nami jalmi, janten kedah ngagunakeun huruf kapital. Kalimah anu kadua, Buati nuju ngawulang. Tah, ieu leres atau lepat? Muhun, lepatnya kedahna kecap bu ngagunakeun huruf kapital payuna. Teras wati, we-na oge kedah nganggo huruf kapital. Kumargi eta teh ngaran jalma. Kalimah anu katilu, Yani angkat sakolana sok sareng Tuti oge Opik. Tah, nami Yani, Tuti, sareng Opik eta payuna kedah ngagunakeun huruf kapital. Cobi ayeuna titenan gambar ieu. Gambar naon ieu? Muhun leres. Ieu teh gambar budak lalaki anu miceun runtah di mana wae. Kabiasaan eta teh alus atawa henteu? Henteu nya, eta teh kabiasaan anu goreng, entong diturutan. Naon akibatna kabiasaan miceun runtah di mana wae teh? Muhun, tiasa ngotoran lingkungan, tiasa nyebabkeun banjir, kumargi sampah-sampahna teh di mana-mana, bisa menetnya kana saluran cai. Tah, ayeuna ibu tos ngadamel paguneman tina gambar ieu. Basa Poe Rebo, Doni nuju mapah uihkeun ka bumina. Lung weh miceun runtah urut jajan. Aya Ayu ningali. Ayu, Doni teu kenging miceun runtah di mana wae. Doni, wios we da sakedik. Ayu, najan sakedik ge eta teh tiasa ngotoran lingkungan. Doni, muhun atuh Ayu punten, ku Doni ayeuna bade dipiceun kana wadah runtah. Tah, eta contoh sakedik paguneman dumasar kanu gambar. Alhamdulillah barudak kanggo dinten ieu urang cekapkeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.